Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Lujeng enjing barudak, kumaha kabarna daramang. Ibu miharep hidup sadaya aya dina kaayaan sehat walafiat sareng aya dina panangtayungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dinten ayeuna, Ibu bade ngabahas ngeunaan biografinya. Biografi teh sok disebut oge riwayat hirup. Bio hirup, grafi catatan atawa tulisan. Eusina ngadadarkeun riwayat hirup hiji jalma boh anu jumeneng keneh atawa anu geus maot. Ti mimiti drolna ka alam dunya, kumaha keur leutikna, kumaha sakolana, karirna, prestasina, karyana jeung sajabana. Teks-teks biografi teh sok diperlukeun keur rupa-rupa keperluan. Di antarana bae keur ngalamar pagawean, pangeling-eling kana jasa hiji jalma, atawa keur jadi dokumentasi sajarah. Rea buku-buku biografi anu tuluy kasohor lantaran eusina ngungkapkeun gagasan, lalampahan, jeung ketak hiji inohong atawa jalma anu dianggap penting. Upamana bae biografi Mahatma Gandhi, biografi Anne Frank, biografi Insinyur Soekarno, biografi Presiden Soeharto jeung sajabana. Ayeuna Ibu bade ngabacakeun contoh teks biografi anu judulna Ti Kebon Kana Carpon. Diregepkeun nya ku sadayana. Ngaran lengkepna Cecep Burdansyah. Nenehna mah Cecep. Anjeunna lahir di Ciwidey tanggal 23 September 1863. Mimiti ngarang ti keur SMP keneh. Karya-karyana anu mimiti dimuat dina Mingguan Giwangkara jeung Mingguan Pelajar. Tuluyna mah Cecep leuwih loba ngarang dina basa Sunda. Carpona anu mimiti dijudulan Kalaleban, dimuat dina majalah Mangle. Harita Cecep teh sakolana di SMA keneh. Kungsi digawe di perkebunan Enteh Patuha meunang 4 tahun. Salila digawe di perkebunan, Cecep tetep nulis carpon. Sakapeung-kapeungeun turun gunung ka Bandung, Ruang Riung, jeung papada pangarang Sunda. Dina tahun 1887, Cecep digawe di majalah Mangle, meunang 10 tahun, undur tidinya, anjeunna kungsi jadi wartawan di sababaraha surat kabar, di antarana di majalah Tiras jeung tabloid Depak di Jakarta. Ayeuna Cecep jadi wakil pimpinan redaksi koran Tribun Jabar. Carita pondokna anu dijudulan Bilatung dileler hadiah sastra lembaga basa jeung sastra Sunda atanapi LBSS tahun 1880. Carpon sejenna anu kungsi dileler hadiah LBSS nyaeta 3 potret jalma dina album kuring, nu luncat tina beus maleman taun baru jeung Sang Kakala. Ieu biografi dicutat jeung diropea tina buku Anak Dijadah, penerbit Kiblat, buku utama Bandung, tahun 2002. Saparantos maca contoh teks nu nembe, urang janten apal kumaha riwayat hirup jalma anu ngaranna Cecep Burdansyah teh nya. Kaitung istimewa lalakon kahirupana teh. Di SMA keneh geus bisa ngarang sarta karanganana dimuat dina majalah. Sanajan ukur sakola semet SMA, tapi anjeunna bisa jadi wartawan jeung redaktur koran. Hebat kan Cecep Burdansyah? Prestasina oge kaitung istimewa, kungsi dileler hadiah sastra sababaraha kali lantaran karya-karyana dianggap punjul. Dina karangan biografi teh biasana didadarkeun kumaha lalakon hiji jalma ti lahir nepi ka kaolotna. Malah
Rea biografi anu ditulis sanggeus jalmana maot. Di antarana anu sok diterangkeun teh dina biografi nyaeta di dieu aya ngaran, lalandian, atawa jujulukan. Kadua, kalahiran jeung asal-usul kulawarga, bentuk fisik jeung pasipatanana, riwayat pendidikan jeung pagaweanana, pikiran atawa gagasanana, karya atawa hasil gawena, prestasi jeung pangajen atanapi penghargaan anu kungsi katarima. Laungan dinten ayeuna ngeunaan biografi cekap sakieu. Mugia dipikatosnya ku sadaya. Hatur nuhun. Hapunten bilih aya cariosan anu kirang pernah, sareng aya penjelasan anu kirang jelas. Bilih aya anu bae diteruskeun, mangga tiasa ngahubungi WA pribadi Ibu anu parantos disimpen dina link CBT Sakola. Hatur nuhun kana perhatosanana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.